Tuhankeun sabab aya tujuan supaya batur nekakeun yen aneh kurang teh naon kajeun boga kelebihan rajin ibadah, rajin maca Quran, rajin puasa, rajin maca sholawat, jeung sabangsana. Naon sababna lamun aya tujuan kitu ulah dijohirkeun bi anna zalika hadun bin nafsi sabab nyangka halus ka diri teh eta teh mawujudkeun bagian nafsu, bagian hate, bagian jiwa anu mana eta teh bisa ngarasa senang, bisa puji. Kan kalau agama kieu rek kiai lain kiai ngaran-ngaran dipuji mah pasti senang. Tak senang na hate teh bagian diri ari keur Allah namana judulna qiraat teh lillahi ta'ala usolli fa zuhri arba'atin mustaqbilal ka'bah lillahi ta'ala lillahi ta'ala bahkan ini wajah Tuhan dia dina puasa nawaitu shauma qadin ketuntuna lillahi ta'ala kali-kali aya bagian diri anu naon pujian batu diri ngarasa pernah, ngarasa betah, bahkan terlena tah eta terlena bisa ngahapus kana lillahi ta'ala anu memang geus diniatkeun, bisa ngahapus kana ikhlas anu memang geus diusahakeun. Mantakan sakira-kira hate aya bagian tadinya sombong sekeneh dipuji tadinya maka bebeujeuh keur amalna keur ibadahna nyumput wayah nyumput eta mantakan aya hiji thariqah anu mampu nyumput eta teh pikeun ngalatih gerak ngalatih lillahi ta'ala supaya bener-bener kumancep supaya bener-bener kuat ke di saat kalapangan di masyarakat loba teh dina sahinteuna bisa langsung kembali tadinya karena tujuan awal saum musholli di rakas haram bahkan tauhid bebeujeuh menurut kita bebeujeuh itu mau sampai hidup ulah masa sekolah ulah kan itu udah di ayat rakibu ayat tujuan tadinya sabab ayat hakun nafsi ngaran-ngaran jelema rek saha wae rek kiai rek lain rek sandina loba rek kuboga santi nu ngaheulakeun hakun nafsi hese usul Allah Subhanahu wa ta'ala hese tapi sok sanajan sangri teu boga wiridan ge pehdi daekna dari sana pehdi tapi hadun nafsina ditepis tereh naik maka kan masalah zikir kan masalah zikir utama kan itu zikir masalah zikir mah eta mah rek nu pinter rek nu bodoh eta mah paimras-imras kosong-kosong pikiran di hati fokus ke Allah kan aya kalana kieu aya kalana kieu masalah thariqah seorang mursyid bisa kapiheulan ku murid usulna ka Allah lamun memang muridna eta bener-bener ngarasakakeun adab dina thariqah dan mursyid baca guru usul
musik eta ditunjuk musik teu kurang usul teu balik kenyoteng kita ingatnya di saat kurang arek ibadah tuluy ayat retak hayang tapi kubur menurut kita gerak sok eunang gerak eunang ibadah malah untuk cuman rada nyumput supaya naon supaya teu ngaganggu kualitas ikhlas panjang naonnya dibawa ketika ayeuna berusaha urang hayang naik ka imanan teh geus level saanu level kabaha ieu teh kubra deui ka anak kaos main game geus level 7 kubra deui ka anak panjang kuotanya waktu poin kan urang ge begitu benar teu ikhlas harap deui nyaah ibadah anu diculakeun kurang anu sacangkeul-cangkeulna dipaksakeun kurang bahkan hubungan lompatan beunang kuliah alias teu ikhlas nyaah waktu capek gawe teu dia itu makin jauh sok ngaluas kieu wa amalil hali asli ayat minal juhal adapun di saat kita menzohirkan ibadah tujuannya bukan yang tadi tujuannya ayeuna mali hati ayat tadi yang minal juhal supaya batur nurutan berarti ayat unsur nyontohan dakwah terus dakwatun bil hal karena kurang dakwah teh orientasina kana cocok-cocokan wae ada hal mah kurang salat duha jam 8 lumpang ka masjid kaliwatan loba tuluy urang teh ngajakan daruh hayu padahal kita apa anu mama aja untuk begitu guru itu kita berjamaah wajib berarti ieu mah ngazohirkeun teh supaya nyontohan ka batur di antarana anu disunahkeun mah sahabat mun sodaqah kurang gede sok umumkeun cing tarik na sapeker tujuanna supaya batur panas wah eta saat jadi ngomong-ngomong lain ge boga namanya tahetana bahwa al-qulu min isroriha alusan keneh disuhirkeun daripada disukurkeun kumaha atuh ari urang mah mun rek make kumaha sikon kecuali ke aya di handap anu memang kudu disuhirkeun sakirana urang teu bisa nyontohan batur teh teu kudu wae contohan teh geus masing-masing ge omongan we heula adapun di saat urang rek ngalakukeun amal sakirana beunang puja maka nyumput heula geus kuatana cukup we lamun nita salat teh mah ku omongan nita duha teh mah ku omongan da dicontohan geus diajakan geus tapi keukeuh gitu maka kumaha situasi di saat hate urang istiqomah dina ikhlas sok johirkeun nah di saat urang keur galau karena keur galau beda eta teh gabut teu pararukuh maka lamun mah nyaah kana ibadah eta sieun beunang kuliah sok sumputkeun heula dan masalahna ieu ada kan Rasul soal sunnah mah jangan masjid
di kamar, di rumah. Nah, dari lain masalah itu ini sholat sunat. Nah, aku berapa ke sholat tahajud pada imam tuh kudu di masjid beres tahajud karena imam ke imam ke masjid kalau di kamar dulu ke imam masjid wala tajalu buyutakum kubur karena kata macam kurang kan rancangan sok pakai sholat sunat sholat duha memangnya kalau pacul adalah pacul wayah nanya sing sawar rek duha omongan pacul masa pacul sudah omongan jawaban omongan mencari sholat qobliyah ba'diyah tapi iman tong dateng di masjid deh hari urang mah betul kas mati beureunya sunah dan berkasa hari urang mah ieu mah di masjid ulah urang ulah baik saya tidak ulah dicarekan lain geus jaga apa ini masjid ge sholat naon kaluar hari itu urang mah lain tempatna di masjid mah cenah sholat bila teuing sholat di imah we hayang dilakukan sholatnya cenah hayang itikaf engke penting itikaf mah aya mah neangan duit tuh anak maneh yang jajan di masjidnya batin akan cenah ieu mah di masjid itu kudu baris mangga eta di masjid bahwa al-qawlu bin Israel Abdullah bin Hadad Abdullah al-Hadad al-Habib dina salah satu nasihatna anjeunna nyaurkeun ieu di saat seseorang khawatir akan melakukan suatu amal bid'ah dina keibadahna pal yaho maka sing khawatir sing hati-hati eta amal gunangku dia nah kudu ninggalkeun kana amal ulah sok pigawe eta amal cuman fisik dina eueur naon orang cepat hai sulayat kamu alaihi nas sapira-pira teu katempoku manusia bahkan ieu teh akhwatu asal leuwih salamet leuwih hati-hati oke bahkan Abdul mutlakon bahasa mutlakon ya dan kaya kunaan asroke naan tapi kumaha heula amalna sakira-kira amalna anu butuh lobaan mah teu bisa model sholat berjamaah lain sholat berjamaah kan berjamaah itu bisa sorangan acara di imam di majikan belum bahasa mengukur ya kamu pernah aku dua kan majikan yang salah munggah haji mayeting haji sorangan kan aya salam dua haji sorangan kecuali berjamaah sama Nabi Muhammad hanya sorangan ada pakai wajib mah oh ya jihad ulah sorangan minimal dua anda jihad belum aja kan warna kita lagu Yahudi maklum kerprek gitu baik kerprek Pak ngomong itu mah santren aing mah santren yang kiai urusannya aing orang santrina supaya aing teu ya itu disebut santri kata api ngajar guru eta mah butuh lobaan maka eta mah
Diriya itu tarkul amali dengan apa? Tarkul amali di ajlir riya riyakun. Itu salah. Ya dikasih. Oh, salah pun. Tuh ingat kayak salah kayak benar. Tarkul amali di ajlir nasi dengan riyakun. Tengah kirek berjamaah kuat terus naon sababna sieun disebut riya. Lain sieun riya, sieun disebut riya eta teh hakikat riya. Sing bisa bedakeun mana sieun riya jeung sieun disebut riya. Batu nyebut riya sugan nyebut riyo sugan jorana asal urang ulah riya. Jadi hari itu makan didikte disebutan waktu atau didikte bukan waktu. Sieun disebut riya eta khususun nafsi lain kan hasil nafsi. Nah sababna aing sieun disebut goreng, aing sieun disebut riya. Padahal mah kan rek berjamaah mah rek batur nyebut riya, rek batur henteu nyebut riya, rek diturutan rek hayo berjamaah. Oh Pak, molot itu enggak. Bubur soca. Maka masalah berjamaah munggah haji anu rek sabari sulak balik sok lakukeun daya tanah naon babarengan lobahan ngan waya stahidu bidak dia. Sing hati-hati, sing sungguh-sungguh, sing bener-bener munggah haji manyaah duitna gede mahal bidamir riya dina masalah nolak riya jaga hati. Mulai adinda Allah Rabbi jangan kau beri Itu disebut Pak Haji. wa yasta'inu Allah ta'ala innahu ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Selalu minta pertolongan kepada Allah agar senantiasa dijaga dari Dia, agar kualitas amal kita benar